Rahim. Wa minat ta'zimi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun ilmu. Wa min aya ayu jawida ari ngaluskeun jalma kitabatal kitabi kana tulisan kitab itunya tina sawarehna ngagungkeun ilmu teh tulisan cing halus itu game tuh ieu mah saur apa ieu saur apa eta we cenah turutan we Al-Qur'an tulisan teh turutan Al-Qur'an itu ulah nyarang heyeng nyarareng soal itu Pak jika ceker hayap teungeunahun nah di mana-mana hayang halus ya ski nulis nate ya waktu sahur nyerat eta tina sawarehna hayang halus tulisan itu zaman kapungkur mah nuju Mahmud masih kene tuh berkeramat gitu kan aya lukut-lukut didinya sok dicomotkeun ka dinya makam aya lukut comotkeun ka dinya sok halus tulisanna teh aya mah aya di pagar teu baheula gitu. Jadi tina sawarehna ngagungkeun ilmu teh naon cenah cing halus tulisan diajar tulisan cing halus. Oh satuluina wala yuqarmitu. Oh berarti kayak tadi teh ayu jawida berarti tadi teh nasab aya nasab wala yuqarmita jeung teu nulis ipis jalma wala yuqarmita ayo wala yuqarmita jeung teu nulis ipis jalma wala yuqarmita jeung teu nulis ipis jalma wayatruka jeung ninggalkeun jalma wayatruka al-hasyata kana sisina ayo al-hasyata kana sisina allati yuqarmitu anu nulis ipis jalma allati yuqarmitu biha dina eta allati biha illa inda darurati
anging dina nalika darurat illa inda darurati waraha sareng ninggal saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ayo wara'a katiban kajalma anu keur nulis yuqarmitu anu nulis ibis manehna yuqarmitu anu nulis ibis manehna bil kitabati dina nulisna faqala maka ngandika Imam Abu Hanifah la tuqarmit ulah nulis ipis maneh la tuqarmit khattaka kana tulisan maneh oh sakitukeun bae eureun di tengah alhamdulillahirabbil di Sunda nama ya urang lamun nulis dina buku tong dibeakeun kabeh tong tina tungtung belah dieu tungtung kanan nepikeun ka tungtung kiri tong dibeakeun kabeh sesakeun sisina gitu da kuring mah ka nulis-nulis ge di guru kuring saur apa kieu nya tah ini ya nulis ya upama ieu teh buku tah tong nulis ti dieu nepikeun sesakeun sisina model ieu gitu malahan abdi mah disesakeun teh saur apa cing gede sakieu tah sakieu maksudna kangaran jelema sok aya naon poho aya pek teh kaliwat tadi yang mana kaliwat ke tulis di sisi di dia gitu oge deui naon deui tulisan teh teu meunang leutik nya maksud ipis leutik kan anu gede cing gede tah lamun teh mah ya contoh ya ieu seratan apa tah ieu gede kieu ieu gede sepidol mah atuh kena borah tuh sepidol kan atuh pun sabah ai maneh ente kieu tuh model kieu kan ieu mah leutik tah tah ieu tah ka tinggal ieu mah leutik tah ieu mah gede kieu tah cing gede kieu tulisan tong kieu atuh lebar buku taulah kitu kalau sok aya kieu oh cenah atuh lebar cenah mubadir lain mubadir siapa aya sia mubadir teh kanu kitu aya dahar ngaremeh mah henteu sia mah teu naon mubadir aya teh pon nulis duh eta ageung-ageung ting asa lebar jaba anu ka dieuna teu naon teu ditulisan gitu jadi dia sesakeun terus gitu kumaha cing galalede iya anu nulis ieu nya nulis taklim kan ieu taklim teh ka ditulis kade tulis teu leung lamun katalar tulis kadohung aku baca apa ya kuring batur nulis taklim ieu henteu mah kadohung leung lamun kitu mah juga Ustad Abdus Somad katalar
Oh itu makan segala katalar ya. Ayo urang ustad naon sangka bebong ayo mana segala teh apa ngesak kurang ngadoa heula